Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobace anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 78. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Ringkesan Wawacan Rusiah nu Kasep. Ieu yasana Nyonya RH Khadijah Maktum. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Kulantaran agan barata kagembang ku bentang nuludag urang Cikondang, den Atikah nyaeta istrina mundut dikeser. Sebenarna boh agan barata boh den Atikah sami pada abot keneh, tapi tina banget ngaraos peurih bongan caroge teu euih-euih harita mundut dipirakna teh estu ngurugul pisan. Nya akhirna den Atikah teh dikeser pikeun kadua kalina. Tidinya anjeunna teras niis dikontrakan Cikumpai bawahan Purwakarta di kapi bibina. Bubohan tadi ge geus disebutkeun yen duanana ge sami abotna dina lebet paanggang teh estu ngan silih kalangkangan mamanahan bae. Den Atikah emut ka agan barata, ponya kitu agan barata kan den Atikah. Atuh agan barata anu parantos kagungan dosa dugi kamegatkeunana Duriat istrina kutala kadua. Lami-lami mah ngaraos kaduhung nu taya hinggana, rumaos lepat anjeunna numawi dugi kabaruntak kitu teh. Kukituna pikeun nebus dosa anjeunna sareng pikeun ngalalempeng tangkai tresnana nu peunggas tea, anjeunna waleh mundut ka patilasanana ka den Atikah supaya kersa dirujuk deui. Teu berat ku ucap mah nya minangka sulurna ku serat winangun dangding. Nya akhirna den Atikah teh dikeser pikeun kadua kalina. Tidinya anjeunna teras niis dikontrakan Cikumpai bawahan Purwakarta di kapi bibina. Bubuhan tadi ge geus disebutkeun yen duanana ge sami abotna. Dina lebet paanggang teh estu ngan silih kalangkangan mamanahan bae. Den Atikah emut ka agan barata, ponya kitu agan barata kan den Atikah. Atuh agan barata anu parantos kagungan dosa dugi kamegatkeunana Duriat istrina kutala kadua, lami-lami mah ngaraos kaduhung nu taya hinggana, rumaos lepat anjeunna numawi dugi kabaruntak kitu teh. Kukituna pikeun nebus dosa anjeunna sareng pikeun ngalalempeng tangkai tresnana nu peunggas tea, anjeunna waleh mundut ka patilasanana ka den Atikah supaya kersa dirujuk deui. Teu berat ku ucap mah nya minangka sulurna ku serat winangun dangding nu pinuh ku kedaling rasa brangta tur pinuh ku ucap rinungrum kalawan maksad supaya den Atikah kersa deui ngahiji sareng anjeunna. Si horeng henteu nyalahan keur mah den Atikah teh ari manahna mah ngait keneh katurug-turug nampi serat anu kitu pandena, atuh lir dipelet bae. Nanging kulantaran istri teh tur selaresna nya anjeunna pisan nu murugul mundut dipirak oge, biasa bae rada tahan harga mimitina mah malah make nyungkun supaya agan barata ginanjar kabagjaan dina lebet nyandingkeun garwa anyar sagala. Agan barata diwalar kitu teh samagaha mamanahanana risi teu tiasa ngaitkeun asih deui, rempan teu laksana ngepangkeun tresna manahna kanu jadi panyileukanana nyaeta kan den Atikah. Tapi dasar pameget lalaki nu rancage loba pokal teu kurang akal, ku surat henteu nyanggut sugan kudu didatangan. Anjeunna angkat nyelira nepangan den Atikah ngeureunceuk wang-wanganana mah sugan ari geus kadeuleu-deuleu teuing mah piraku itu teh rek nolas bae. Nya hasil akhirna agan barata kauntun tipung katambang beas deui migarwa den Atikah. Panganten pamindo teu kurang endahna ti panganten munggaran. Nganya kitu abong manusa sokeun ku Allah gingsir
Sanajan sakumaha paitna oge janji agan Barata ka Den Atikah yen moarek mang nyelewerkeun deui betjol deui bae gogoda teh kagoda ku hiji randa ngora tuidehan tituan Kuntuliur jenenganana Den Sumarni kagodana teh pohara pisan marukanana moal katungtik kuno dibohonganana dararasaanana buni ari geus katohyan kaduhungna ngunung-ngunung lantaran waktu kereka banyu sarani kuno anyar agan Barata lali kana jangjina ku anjeun apan waktu rek pruk deui ngahiji jeung Den Atikah anjeunna janji malah dina segelna naon yen lamun akhira bari ngisu pagi agan Barata nyelewer deui kalawan teu kudu panjang carita ragrag talakna nu katilu regel talak pibasaeunana. Ayeuna mah Den Atikah sanajan sakumaha diolo-olona sangkan kersa dirujuk deui ku agan Barata lapur. Ari kituna mah tangtu bae da geus regel talak teh. Di ngahijina deui oge kedah aya jodoh panyelang. Tina geus kalah wawotan akhirna agan Barata kapaksa nikah Den Sumarni bari ari manahna mah montel masket kanu heubeul ka Den Atikah. Mimitina laki rabina agan Barata jeung Den Sumarni runtut rawut pisan jiga rek kaubaran gudawangna manah agan Barata ku Den Atikah teh jiga rek kagantian musti kaning ati nu geus leungit teh tapi dasar Den Sumarni ludag teh anu geus kanceuh hese ngubaranana nepi ka antekna mah beraka Bandung beraka Batawi dina enggoni ngalajur nafsuna teh lali ka ingkang caroge nu sabenerna harita geus teu kagunganeun sihung deui dahaben di tek-trekan daya kendatna harta bana agan Barata beki susut kantun bumi jeung pakaranganana. Hiji kajadian nu matak guyur salalembur waktu dina hiji poe datang hiji cina ka agan Barata nanyakeun Den Sumarni eta babah nyebutkeun yen Den Sumarni teh gundikna. Ucapan kitu kadanguna ku agan Barata lirep panyentak danawa pohara benduna dargarelut nepi ka jadi perkara polisi atuh agan Barata lantaran tatu dina socana katodel ku sekin babah kapaksa ka rumah sakit heula. Cindakna pikeun agan Barata harita wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang. Tina hal kajadian bieu kaambe ku Den Sumarni nu harita keur jadi ider bumi bari dibajuan ku kaludanganana jeung rupana nu memang geulis. Atuh beki giras bae teu kersaeun mulih deui ka bumina di Cianjur lantaran sieun kasangkut ku perkara polisi biur jauh nyingkah ka Surabaya. Di Surabaya dasar pirameun lalakon anjeunna meh bisa ngaragaji hiji sudagar beunghar nu jenenganana Tubagus Ahmad Marjuki nu can lila katilar ku geureuhana. Supaya gancang bisa ngarangkep jeung Tubagus Den Sumarni mundut pira kacarogena ka agan Barata nanging agan teu kersaeun mirak. Den Sumarni pohara bingungeunana sieun lawuk anu sakitu badagna lepot deui tina useupna atuhnya seteka-teka belaan jual jaar pikeun meuli talak ngan rek dibelian talakna terengrot-rengrot duit Den Sumarni dipulangkeun deui sapada harita. Sajeroning kitu Tubagus Ahmad Marjuki kersana bade nalungtik pigeuraheunana ka Cianjur memeh angkat meriksa heula ka ibuna. Nah di Cianjur aya saderek anu pantes dianjangan atanapi teu aya. Nurutkeun katerangan ibuna aya jenenganana nyaeta Raden Kusumah Nagara. Tubagus angkat ka Cianjur perlu napikeun nalungtik pigarwaeunana jeung sunatna pikeun mapai raratanana kabarayaan. Dasar kudu katohyan kaludangan Den Sumarni teh bakekok geuning si eta awewe nu taya harga atuh nu mimitina nyongsrong teh ngajauhan deui dari Tubagus mah milih atanapi milarian pigarwaeun teh pikeun sanyana palai kawanoja nu taya cawadeunana sangkan runtut banglus rumah tanggana. Den Sumarni barang katohyan kitu teh pohara handeuleunana nyaeta dumeh raos aya bagja teu daulat tapi dalah dikumaha datamaha anjeunna pribadi. Ari si horeng Raden Kusumah Nagara teh kapipamana Den Atikah atuh ka Tubagus Ahmad Marjuki teh sasat saderekna keneh kapi adi nu wenang ditikah. Da harita keur pada lelengohan
turug-turug ujug-ujug pacantel hate nyapruk bae ngahiji. Dan Atikah sasat kengeng milik nu pohara badagna, ganjaran tina kasabaranana jeung kapengkuhanana. Kumaha Den Sumarni jeung Agan Barata? Den Sumarni bakat ku panas ku Den Atikah kabur ka Batawi sejak nyucudkeun kaludaganana. Kulantaran kitu atuh Ki Raja Singa make wani tual toel, tina tual toel nepi ka wani ngeukepanana. Cindakna Den Sumarni tungtung namah jadi sarah nutaya ajena. Ari Agan Barata bakat ningku samagaha manahna dumeh Den Atikah geus kengeng deui caroge sarta harita geus dicanda ka Surabaya, luas kasalirana ku anjeun mending ngantunkeun alam pawenangan tibatan kudu nandangan panyawat duriat nu geus pegat. Sakitu cenah ieu pamirsa, da ieu maringkesan teh hanya wawacan Rusiah nu kasep. Ieu dikaluarkeun cenah ku toko buku MI Prawira Winata Bandung tahun 1822. Ya nama panginten di ringkesna ku Ibu Mahtum teh Bandung 22 November 1863. Duh sigana bakal rame pamiarsanya ya. Pami aya nu pul nama kitu tah ceritana. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.